jeung enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu urang diajar basa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 24 sareng 25. Di dieu urang ngalanjutkeun tina halaman 23. Tah, dina halaman 24 anu bagian A nyaeta mikawaruh tanda titik. Contohna kieu. Bulan Desember mah usum hujan. Dalam kurung bulan Desember mah usum hujan titik. Tah, dina handap eta aya 10 soal, sok 10 contoh soal sok ayeuna ku barudak kerjakeun. Misalkeun nomor 1 ayeuna usum panen titik. Jawabanna titik. Tah, seterusna ku barudak kerjakeun. Terus halaman 25 nyaeta mikeun mikawaruh tanda tanya. Contohna saha jenengna guru kelas 3 teh dalam kurung saha jenengna guru kelas 3 teh tanda tanya. Tah, di dinya aya di 10 soal. 10 soal contoh sok ku barudak kerjakeun ongkoh. Misalkeun nomor 1 di mana sakola Burhan teh dalam kurung tanda tanya. Tah, seterusna kitu kerjakeun nya ku barudak. Amun tos beres kirim ka WA bapanya. Atur nuhun.